Orang dari mana ente ya? Oh, kita tuh lagi di Taman Dinosaurus. Gila masuk ya? Di tempatnya lagi. Di mana Gus? Rame-rame. Di saya. Mencintaimu apa adanya. Kan Baretoma itu can kilin. Dulu mah nggak kayak gini gitu, tempatnya itu masih biasa. Cuma sekarang ada perubahan. Jadi orangnya can pernah sih ke dia itu kakarek ayeuna gitu. Ya aku mah we rasana gitu can pernah ka dieu. Orang nggak tinggalin zaman ya. Orang nggak tinggalin zaman kakarek ka dieu. Cuma anaknya kuang jalan-jalan we lah sambil itu nya kanon tempat dinosaurusnya Gus ya. Tuh rame bro. Ente guys penasaran gak dia Gus? Hah? Gak pernah. Jadi di Taman Dinosaurus teh nama ya permainan anyarna baru daku bagi bapak-bapak nu boga budak mangga kada dieu. Jadi karena manu besa kamari ka dari nu bisa apaleun Taman Dinosaurus can apaleun ya ieu mah ya. Jadi matakna so ka dari maksudnya mal bosan-bosan ting da lagi guys aya di permainan anyar itu. Kadieuna pas poe Minggu jadi rame lo batur aja. Rada era ngomong ke setik. Gus. Ya Gus. Hah? Udah kalah bisa ka dia lah. Beraksa Nya nu betul. taman naon gitu sih? Kita rame-rame Taman Dinosaurus aya Bang. Di mana tuh tinggal ini? Lain kaboyang mun Hirup. lain hirup. Jadi memang zaman baheula teh segede kieu bener ya? Hah? Zaman baretona teh segede kieu cenah ya dinosaurus teh. Dia bisa ya, merasa menakutkan juga gitu. Makanya harus disampaikan. Udah. Kebayang lamun hirup. Kebayangan begini. Kali tuh jeung badan NTG sukuna ge geus gede tuh. Kebayang mah namun diticek kitu nya. Hah? Lain Kayak mengkatingcek mah. dan kabayang ngatincek kitu nya maksudnya sukuna ge segede kitu gitu. Dari teh pasti segede kieu lah zaman baheula lagi zaman purbana. Tuh. Pasti segede kitu. Aduh. Tante-tante ge aya Ada gue. Para jomblo boleh lah tahu ini gitu ya, buat para jomblo yang lagi pada cari cewek gitu. Cari jodoh. Ya, cari jodoh. Enak tumpakan tuh Gus. Sok banget, tempat. Tuh di dia itu. Oh gimana nyeuna Gus? Gimana nyeuna? Kreasi dan rancangan Haji Insinyur Sulaiman Krisnandi Pematung Dana Jati 8 Agustus 2000 hiji. Tapi dia masih awet ya. Apa itu dina itu nage insinyur Gus? Nya insinyur moal ieu Abal gitu. moal gagal lah insinyur geus maradugu. Ai si Aima geus moal kaget gitu kan. Kumaha reaksi ente? Kumaha nih ngali gede pancen pernah ya ka dieu? Ningali ya kan dia. Nya asa ku mau gini kan. Dibilang grogi. Anjir, Pan ai urang teh mah geus dilatulin teh jadi dilatulin bari jeung ka dieu mah can pernah gitu. Jadi sok si aing bayangkeun pertama kali ka dieu kumaha? pertama kali kan dia sih emang berasa wow bagus gitu ya tempatnya lah buat rekreasi ngajak teman-teman gitu ya. Tapi ya hari rada penasaran gitu ya dulu, tapi hari sekarang mah ya lebih ke biasa we gitu kan. Nah orang itu jauh beda ya Gus, orang nu kakara dia gitu perasaan teh. Makanya lamun cuma tertarik ke cenah batur mah geus bosen dah. Ya kumaha ada apalna ayeuna hayangna ka dieu tertarik ayeuna gitu. Izin alona itu. Kamu aya izin alona ayeuna. Jadi kaborona teh ayeuna. Lain urang mah sugan teh dinosaurusna loba di dieu teh nya.
Itu maksudnya ekspektasi orang mah jauh teuing tadi mas kan teh loba meureun Patunginosaurus nah itu gan iki. Ini teh nu panggil urang. Tapi kan ya ieu mah taman lah. Dan itu naon tuh anu itu. Pergi modal lanjut. Cara apa aja? Tuh cara kembali. Bisa teka dia. Terus Hah? besok Jam sabaraha tadi ka dia? jam 10 Jam 10. Di mana? tadi Di mana? di Di Lemas Sugi. main iya di Citembong Girang. Citemong. Teuing duka mah sareng mama ya. Seueuran ka dia? Iya ukur tujuan. Oh, seueur atuh tujuan mah. Sok atuh lajeng deui. Kan ulah naik kadinya tah. Bisi labu. Nah. Mari ngobrol lah tuh. Itu si Mang itu kenaun anjir. Nggak ada kacang panjang. Lebih panjang ya. Dari jangkung. Aduh kembaran. Jauh aja. 11 lah. Mana mah? Lupi. Bos. Oh ayan teh hayalan ente memeh hadi kumaha nya sarua jeung urang teu sugan teh loba dina saurusna gitu ya. Aslina sebenarnya loba kan ada di jalan mah geuningannya. Ieu nu katingalin teh sugan teh hadiahna teh loba gitu tah. Beda ningali dina foto batur gitu tah. Loba ai pek geus kada. Ramen itu. Mahmud Dungkul, Mahmud geus kolot teh. Ari ieu mah tibare temen saya di dieu mah lapangan kieu mah. Lapangan teh Bareto mah. Bareto aya tuh sih lapangan. Hah? Nah. Teuing we. Ai biasa bare. Enggak ada Bareto mah ada masih bala gitu kan. Oh lah. Di lapangan gitu masih banyak pepohonan. Lapangan itu cenah aya biasa teh mah. Ai dangdutan aya tibare teh ya. Oh, encan aya. Berarti dangdutan ge anyar-anyar ya. Pesan rek naik odong-odong. Ya, Apa hayu kan? Jomblo. Naik. Hah? Jadi ya tempat jaga anyar ya? Anyar. Iya, maksudnya Stik, bisa dijelaskan ya Stik? Jadinya Stik. Hah? Ya. Tuh maksudnya kia, maksudnya nya tempat itu kan anyar gitu. Kan biasa pernah ke dia maksudnya kan.
Nah, bahasa Barat mah can aya. Iya. Gitu can aya gitu. Nya jadi tempat iya ajelengan-ajelengan gitu non trampolin jeung godong-godong kieu mah da anyar ieu mah nya. Umur ada tempat trampolin kieu, tempat main sareng odong-odong gitu mah emang anyar sih nembe aya gitu. Pan bare oge geus pernah ya ka dieu. Pernah dulu mah can aya sih kieu teh. Can aya. Can aya. Jadi ganu permainan anyar ieu mah non anyar deui gitu. Jadi coba geus loba papatong lu. Iya betul. Kakara ningali dia papatong lah. Soal awal. Jadi anu tos pernah ka dieu ge direkomendasikeun deui gitu da lain taman dinosaurus unggul. Da aya mah geus aya permainan anyar ieu permainan motor ge aya ieu. Motor kan bapak-bapak biasa. Jangan ya ka ditu enon tuh. Ayo guys. Ini guys saya lagi. Jadi disarankan kana tos gaduh putra sareng putri ka dieu ge disarankeun juga haruna cuma tempatnya luas gitu tapi ruang privasi unggul ya terbuka lah gitu tapi aya jangan model beli hujan aya tempatna di dieu bisa aya nu makan-makannya mah di ditu ge aya sangat rekomendasi sekali gitu ya bos Mantap pokoknya mah. dia cuma nya hiburanna dangdut unggul sih eueuh deui selain ti dangdut. Mak, buat ditinggalkan karunya sorangan tuh, Gus. Buat ditinggalkan karunya sorang. Kan ngabaturan si Ade atuh. Teraku aing Gus. Akan aya urang nu baik hati teh geuning-geuning. Benar. Tapi kan itu doaan gitu. Jadi nu saurangna karena mah terbagi dua we. Jadi, namun lo kita ngarana itu. Oh, lain ngareuna deui pokona mah. Da liburan terus tengarina. Dengareuna eueuh duit mah kita. Da lain ngaran ge lain liburan meureun lamun urang 3 wewe ya. Jika lagi ada butuh hiburan atau butuh liburan. Ya maksudnya lamun urang kedigawe mah moal aya ngaranna liburan meureun. Jadi nya liburan perlu digawe ge perlu gitu. Jadi kedua-duanya kudu seimbang. Seimbang. Menurut ente yuk, kieu tempat kumaha ya? Yuk, enak tuh gitu, cek ente heula gitu. Kurang tempat ya. Skema lumayan lah, enak lah. Adem teu panas ting gitu juga di Jakarta gitu. Ya emang cuaca gitu. Emang cuaca gitu gitu. Kumaha cek saya tempat yuk. Kan beda dinya ibarat mah nya gitu cuma perubahan waena kumaha tah tempat yang mana? Lebih ke gimana ya? Jadi kayak lebih luas aja gitu ya sekarang tempatnya, gak seperti yang dulu mah kan tempatnya masih sempit gitu dan masih kurang keramaian dari banyak orang dan masih belum diketahui banyak orang. Dan karena sekarang sedang terkenalnya tempat wisata dan mungkin tempatnya jadi dibesarkan gitu. Yang antisipasi bisa loba meureun. Ai menurut Enaknya ada ayun-ayun. Naon? Enaknya ada ayun-ayun gitu. Ai menurut orang pribadi mah ya lumayan gitu tempat cuma ekspektasina gitu orang teh terlalu ting cuma kan ngaranna Taman Dinosaurus gitu. Ayo dinosaurusna kan hiji atau dua. Tah orang kecewa nama di dinya unggul lain kecewa sih nya terserah eta mah nembogan pikiran orang mah sebenarnya loba gitu. Cuma ekspektasi orang hayalan orang mah loba meureun teh dinosaurusna gitu patung dinosaurusna gitu kan saeutiknya di dinya we gitu tapi keseluruhan mah nya mantap lah gitu. Komo ayeuna ditambahan deui permainan
permainan anak-anak kayak trampolin, kayak odong-odong. Ya mungkin kemah berkembang lagi gitu, lebih banyak lagi permainannya. Soalnya nya ayo tuh non ngaranna teh Masih lega gitu kan. luas kene posisina. Jadi menek tambahkeun nya upami aya nu ningal gitu video ieu orang memasuki bisa disarankeun jang ieu gitu. Tiasa ngecamp di dieu teh lah. Asana mah enakeun tuh tempat datarna lega. Jadi lamun ngecamp teh ngareunanya.